Karaos aya nama perjuangan nu jadi inung jeung bapa teh tiap isuk-isuk teh sungguh luar biasa. Nah emang kumaha cenah Paiki? Pokona mah tiap isuk-isuk teh rariweuh nu jadi inung bapa mah. Kantenan atuh murang kali atos mulai deui sakola mah pokona mah kudu sagala subuh keneh. Matak Paiki sareng ibu lina teh pamimun tos kadangu adan subuh teh silih betot suku, silih betot baju. Hayu buru Paiki, hayu ibu lina urang hudang subuh keneh. Seperti biasa we geuningan pamimun tos hudang subuh teh langsung babagi tugas. Wios lah saur Paiki teh ibu lina beberes mah bagian Paiki sok ibu lina mah bagian anu sanes. Sok masih seueur kana nu naroskeun dina konten Paiki teh nya ka mana cenah ibu lina nani sagala ku Paiki nya teu apaleun kitu kasibukan Paiki kumaha. Pami Paiki atuh bagian beberes, ibu lina atuh bagian nyiapkeun sarapan murang kali sareng Paiki. Acan muka warung, acan riweuh nu ka warung, kan acan nyeuseuh, acan nyetrika. Da Paiki mah paling hoream atuh kana nyeuseuh jeung setrika mah. Marukan meureunnya pagawean rumah tangga teh ukur sasapu, ngepel, ngumah wadah jeung masak. Sakitu manikot lobana geuningan karaos ku Paiki oge pagawean imah teh. Ieu oge atuh tutos beberes gegero. Ayeuna Paiki teh bade mantuan heula ibu lina. Ieu budak geus riweuh lapar-laparan. Tos we saur Paiki teh ibu lina kadiekeun lah urang masak anu simpel we ta ieu nyeplokeun endog. Selain simpel atuh endog makan gijina oge lumayan. Tenan atuh sayeuna mah eta teh dikulub endog teh tinggal dituang we ku barudak tapi dahar rese geuning barudak ayeuna mah. Iwalti kudu urang we pinter-pinterna kumaha eta carana atawa bentukna, cara ngolahna. Barudak laleutik ayeuna mah geuningan anu tadina teu resep sayuran tapi mun urang carana misalkeun teh menarik, nya menarik cara ngolahna, cara penyajianna geuningan barudak mah pasti bakal raresepeun. Tapi da Paiki mah ieu teh keur hoream mikir nyantos we lah diceplok ta ieu we ngagoreng si ping-ping upin ipin anu laleutik. Sambil ngadagoan dagingna asak ayeuna mah tah si sanguna teh urang haneutkeun da barudak mah teu bakal horeameun pamimun sanguna tiis mah. Tong boro barudak ketang da Paiki oge sami sok hoream pamimun sanguna tiis mah. Biasana mah atuh da ibu lina teh sok wengi nyangu kana Magicom. Ieu mah wengi teh atuh da meureunna hilapeun jabat cara rape teu kuat tunduh. Tah ayeuna mah urang bebenah heula tuh siapkeun heula karpetna, tuh kunyalan heula tuangeunana, aya sambel biasa barudak teh das resepeun geuning kana sambel mah. Tuh tinggal atuh da geus disiapkeun mah rabeng barudak teh nyalampeurkeun. Sok kadinya caralik heula arantosan heula bapa nyandak heula nasina. Untung tuh ayeuna mah teu parebut da biasana mah eta teh mun daging hiji 2 3 teh sok diparebutkeun. Kitu bentukna sarua tapi sok diparebutkeun wae. Aya nu beda saeutik oge eta teh sok angger we diparebutkeun. Rupa-rupa geuningan kahayang budak teh jiga ieu tah anu pameget hayang dagingna teh anu rada leutik, anu ieu istri hayang anu gede. Ieu deui si bungsu tah anu istri hayang dihuapan cenah bapa mamna alim ku nyalira. Mangga saur Paiki teh lah syarat we sahuap 2 huap mah atuh da mun anger ieu ngadekul nu huapan budak rek iraha migawe pagawean anu lain. Sok bakat geuningan da ngaranna ge budak atuh sok datang olo-olo geuningan hayang dihuapan. Biasana mah atuh da sok hararideng pamimun tos disiapkeun mah tara ruang nyalira. Enjing-enjing ayeuna mah atuh keur ngadadak hayang kieu we ngariung meureun jeung bapana. Tapi alhamdulillah geuningan pamimun dibarengan ku bapana mah tuangna teh gararede. Ieu anu istri deui dihuapan teh sarua seep ageung. Sok saur Paiki teh teraskeun nya taruangna bapa mah bade migawe pegawean anu sanes. Lanjut we Paiki mah tuh migawe ieu tadi ruang tamu. Biasa we tuh meresan keler. Nya diberesan we bari diopian saeutik-saeutik sugan we atuh ditungtut mah tuluy bea. Tong hilap we tuh pantona kudu digemblangkeun Paiki mangarah tarariis. Kebiasaan da si Bintang mah tuh pamimun dunungan rek barang gawe teh sok ngahalangan. Geus dipindahkeun mah si Bintang ayeuna mah tuh urang tilepan karpetna, geus ditilepan mah urang piceun we tuh ka kamar anu hiji deui urang teuneun maksud Paiki mah. Geus diteuneun mah karpet Paiki teh diuk di ruang tamu urang bongohan ibu lina tuh keur sasapu urang video. Pami apaleun mah eta teh sok ngambek. Sanes berarti ibu lina tara beberes nu puguh mah tah ibu lina mah sok alimeun di video kitu tah pemirsa matak jarang aya dina konten Paiki oge.